Kebenaran ayeuna rek asup kana bulan puasa nya. Biasa aya tilu hal anu sok dilatihkeun atanapi sok di contohan ku sepuh suku urang kapungkur. Anu kahiji diantawisna sok aya ngaranna teh nadran. Di nadran teh ziarah kubur nadran teh. Nah, biasanya dilakukan memeh bulan puasa atanapi sabadana puasa atanapi sabadana Idul Fitri. Eta dina acara nadran teh makam teh kapinuh. Pinuh we pokona mah aya nu dagang kemang. Terus makam teh anu biasana tara bersih oge dibaresihan, rapih bareres gitu. Nah, dina ziarah kubur teh tapi nadran teh kasawarna kapungkur mah. Abring keluarga teh diabringkeun. Parangi atuh hampuranya ece isuk rek paruasa. Hampuranya abdi urang rek paruasa, mudah-mudahan urang cing disarehatkeun sadayana cenah kitu bahasana teh. Bari we aya kencreng. Tah di kuburan teh aya kencreng. Eta mah duka saha ngan sok aya we nu bebersih di dinya meureunna nya. Saridona eta teh. Aya nu dagang kemang kitu nya. Jeung rea-rea deui teh. Rame nu dagang tek-tek bangek aya eta dina. Poena nadran teh gitu. Biasana sok poe Jumaah atanapi sapoe samemeh bulan puasa.